Bismillahirrahmanirrahim. Nabi urang sarerea Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy-nya bangsana Ramana Gusti Abdullah Ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Mekah wengi Senin taun gajah Rabiul Awal bulana tanggal kedua belasna April bulan Masehina tanggal kedua puluhna Hari bilangan tauna 500 cariosna 70 panambihna sareng saiji unjulna Siti Aminah misaur waktos babarna kacatur ningal cahya maningempur di bumina urung mancur parangina Kangjeng Nabi jatnika pinuku puji pinter tur gede kawani sabarnya akasasani keur 4 taun yuswana dibersihan manahna Nabi dibelah dadana malaikat nu melahna Jibril kadua rencangna Mikail jenenganana kana manana ilmu hikmah safinuna tuluy dadak Kangjeng Nabi gancang dirapetkeun deui sarta teu ngaraos nyeri dicap ku khotami Nabi Rama Nabi kacaturkeun pupusna kacarioskeun basa Nabi dibobotkeun dua sasi kaunggelkeun genep taun yuswana dilaknat pupus ibuna Nabi dirorok eyangna Abdul Muthalib asmana kersana Rabbul Alamin Kangjeng Nabi nu prihatin yuswa dalapan
tegas ramana. Kanjeng Nabi sering pisan dicandakan negara Sam, sok nyandak barang dagangan didinya teh pajeng pisan. Kacatur di eta negeri loba pendeta Yahudi sareng pendeta Nasrani nu teu panjang Kanjeng Nabi. Sadayana sasauran ieu jalmi moal nyalahan dinabieun akhir zaman poret Injil geus ngibaran. Sifat Nabi panganggesan aya di anjeunna pisan. Harita loba nu iman dan Nabi ngangkeun panutan. Karesepna Kanjeng Nabi ka Gusti Allah ngabakti di Gunung Hiro Maranti ibadahna saban wengi. Didinya jol kasumpingan Jibril nu nurunkeun Quran kalawan dawuh Pangeran. Nabi didamel utusan. Harita yuswana Nabi 40 tahun kawarti diutus ku Allah pasti nyebarkeun agama suci. Anu iman pangheulana Siti Khadijah garwana, Abu Bakar kaduana, sahabat nu pangulyana. Urang kali nu nonoman anu pangheulana iman Sayyidina Ali pisan kana bisa derek nisan jeung ari jalma belian anu pangheulana iman Sayyid Bilal kaleresan anu jadi tukang adan. Ari lolobana pisan kana biteh ngamusuhan nganiaya ngajailan teu aya pisan ras-rasan. Nuju tanggal 27 bulan Rajab nu kacatur taun nu kamas'ud Kanjeng Nabi teh disaur dipapangku malaikat nyandak buruk nu kasebat nepangna teh cara kilat
tawis kujalmihan teka tawis kersana Gusti nu acis di Baitul Maqdis terasna naik tangga saterusna Miraj tea kasebatna ka langit Nabi sumpingna tujuh langit sadayana sareng aras pangluhurna di sumpingan sadayana katut surga narakana Kanjeng Nabi ditimbalan ku Gusti nu sifat Rahman anjeunna kunduna tepat salat muji ka Pangeran jalmi iman sami gaduh kawajiban salat nu lima giliran henteu meunang dikurangan salat eta minangkana dina agama tihangna jalmi nu luput salatna nyata rubuh agamana kafir Mekah kacaturkeun barang Nabi nyarioskeun Miraj lain dimulyakeun anggur padanya serikeun pada hasud ngakalakeun tidinya Allah ngeresakeun Kanjeng Nabi dialikeun ka Madinah disirnakeun para sahabat pirang-pirang nu bela milu perang milu ngali saabrulah henteu pisan sumorea mulyaan Nabi di Madinah asal sepi jadi rame gunung ngaji muji kanu maha suci 10 tahun lamina di Madinah jumenengna agama Islam cahyana gumabayar mana-mana ari munggo Kanjeng Nabi nyaah kongti misti ka umatna jalar istri leuwih sepuh pribadi welas asih kanu miskin sumawon ka budak yatim pada sebeku paparin kadaaran salin akurna ka urang kampung calik tangariung taraang
jeung kapatenan ngalayan serta ngubaran ngajajabkeun ka kuburan manis saur manis budi estu mustikaning jalmi sajagat moal mendak deui sae rupa jeung parangi rarailir bulan purnama katumbiri waos lir inten widuri salira harum wawangi ersuker ning pangeran di manyanan karingat padanan dean sesengitan pirang-pirang mujizatna tawis nabiyanana Quran nomor hijina mujizat nu pangmulyana tangkal nu perang dauna urut abadasna ngadadak loba buahna serta hirup saterasna domba nu banget kuruna serta lalepet susuna diusap ku panangana ngadadak juu susuna dina hiji waktos deui bet kirang cai teras bae Kangjeng Nabi mundut cai anu kari caingan sakedik pisan estu kabeh pada heran Nabi neuleukeun panangan dumadak tuluy manceran cai mancer loba kaluar tina panangan sela-sela pisan cukup kerjal mareaan ya Allah nu sifat rahman abdi teh iman ka Tuhan teu aya deui pangeran lain ti Allah nu heran melbumi alam rau jeung eusina pisan nu wajib diibadahan aya anu nyasanian sareng abdi iman deui Kangjeng Nabi yen eta utusan Gusti ka jalmi-jalmi nu sifat kapercantenan natur budiman bener ukul sasauran lain saur ka
sabada wapatna estu teu aya bentena Duh Gusti junan abdi Sayyidina Muhammad Habibi pamugi salira nampi kanu hina di